Wilujeng tepang di vlog orang bungbulang. Sok cara dicing heula baraya. Rencangan abi botram sareng kapiraka. Saacan angkat kapur raka teh abi teh di dia bebekalan heula nyanak kerecekeun sareng lalam. Tadi dia abi teh nyanak pucuk buah alias pucuk mangga. Langsung diajak kupun raka teh ngadamel turubuk. Margina abi mah seneng pisan pamika dia teh sok disampakeun wae turubuk. Lias tebu telur. Aruninga atuh henteu kana turubuk. Aya nu kantos nyobian henteu. Tah di dia abi mah bagian video we nya tuh pun raka we tunung unar-uneur nama. Ieu teh turubuk teh tiasa dilalab sareng tiasa oge dipasak. Kumaha kaseneng eta mah da aya sebagian orang ge nu teu seneng. Tadi dieu raka teh tos ngagoreng asin tuh abi di dieu tugasna bagean nyiksikan turubukna. Raka mah bagean ngagoreng tarasi. Syukuran ya, syukuran di monet ya, duh. Alhamdulillah tuh. Ya teh gajian teh bisa beli tarasi. Asakna atos beres atuh lajeng we arurang teh ieu ngamparkeun daun. Da lamun botram teu ngampar daun teh asa kurang kumaha kitunya. Sok sanajan anu dipasak namahnya ukur hehejoan we asin sareng sambel sareng ulah hilap eta pucuk buah. Anu kararieu teh sok kalah matak ngalimed ampir alim cengkat. Tah pas abi di dieu ngamam pucuk buah sareng sambel teh majarkeun ceuk raka teh cenah. Emang enak pucuk buah dilalap. Nya atuh enak cobi we geraraosan atuh pek teh eta raka teh nepikeun ka dedeieun dugikeun ka seep pucuk buah. Aya atuh di dieu anu kantos ngamam pucuk buah cobi komen.